Keungeunah langsung asup mah kudu aya foreplay heula, sok Mang. Foreplay heula Mang. Di lamotan mah gitu. Kumaha teh? Yo asup wae. Main asup wae ke seuseut. Cobain wae maka dari. Aya ieu nama apa? Aya baby oil. Yang gede oh ya kan ya. Di samping. Oh, Dan sudah 8 hari oleh samping. Cing mun kalajak-lajak. Apa dari nyonya kamera juga gitu di lejak tadi usaha. Tadi ada tuh 3 4 tadi. Geus jalan dieu ngajeng. Oh, benernya jauh ka ditu mah nya. Masih eta mah. Coba ieu teh aya murang kali Vespa. Murang kali. Bapak pita Pak. Kebetulan Abi usia atas 45 tahun. Jadi umumnya disebat budak, tapi tenampi gitu. ya janten kolot Vespa. Terus Vespa. Vespa. Aki Vespa. Apa itu? Jadi ngobrol aja. Lain geus ti mararana bieu teh. Ya kan usia lebih terus di terus di naon namanya teh? Terus step. Di naon? Atas di gawean Pak itu mogok. Oi, pamirsa. Aduh, namanya tepang deui yang serang sim kuring ya serang Mang Dul, serang Baulum oge. Alhamdulillah. Urang biasa ngobrol deui nya, no nya. Anjing, si eta mah anjing. Urang biasa ngobrol deui nya di Nuraraga urang silaturahmi nya di dieu silaturahmi. Kalaresan pamirsa di dia aya sim kuring nepangkeun aya Pak Amang sareng Pak Wahyu Gayung. Ada lain paranti mani ieu mah Gayung. Kala ongko bapak, ongko amang itu kumaha? Mah paman. Pergi penjelasan Pak. Daripada lieur Cik, salah. kumaha salam pangwan. Ngomong jeung S2 mah sih. Aing Betul diajakan. jeung S2 teh aing sok rada lieur. Jadi ya heueuh nya, tapi heueuh dipikir-pikir mah. Ya udah gua lilat teuing ngebahas di mana sih itu di mana. Ieu teh ti FKSBB Forum Komunikasi Sekretaris Bandung Barat. Adanya Bah, UF apa kupe? Soalnya urang mah geus leungit F-na dina laptop ge. F teh teu bisa, mun P bisa. UF Cigana mah gara-gara di Pajajaran itu. Heeh eta Ya. jadi teu bisa dipencetannya. Laptopnya butut tuh kudu gobetkeun. Laptopna itu menjiwai kesundaan. Ya. Orang Sunda mah teu bisa nyebut F. Teu bisa, F benar. mah fitnah. Fitnah bener. Jadi pokokna mah inti saya Terus teh. fitnah we. Tah, ieu aya di angge acukna tah. Oh nya, Forum Komunikasi Sekretaris Bandung Barat. Tah. Jadi FKSBB nya. FKSBB ieu. Tah, napangkeun ieu ketua umumna sareng ieu palih dieuna nu sapalihna Gayung sanes Gayung Pantibaknya. Gayung pasekjenna Kang Wahyu Gayung. Tah ieu Kang Amang Sambok. Oh, nya seremnya. Ieu Kang Endul Batas. Rungkad. Wah, nurungkad banyak. Pohon. Nah gitu pemirsa. Itu saha ieu mau ditepang. Iya Bah Ulum, tak kedah. Bah Ulum. Pokoknya mah ieu teh pelukis sebenarnya mah kan teu lulus ngalukisna. Jadi pelukas. Nya. Ana pelukas. Naonnya pelukas. Nah gitu pemirsa. Ieu mah urang silaturahmi, ngobrasnya, ngobrol bareng-bareng. Kalaresan ieu teh urang ieu aya di Balai Puji nepangkeun oge. Itu gaduhna ka Itu kalaresan aya nu gaduhna di dieu oge. Ai balena mah Balai Puji, Oh, gaduhna pupujieun nya. puji. eta mah tinu hate. Bosan tinu hate tuh, tinu hate. Ya ngomong ke bewir Belum. Cegat sih. Aya jelemana sih. bahaya itu bisa balik. Oh, tenan kata mun Pak Ustad amak mah teh sieun. Anu sieun mah lamun barudak Vespa amak. Nah, Aya bahan saung di step. saung di step. Nyawa-nyawa aya di Garut ya. Kuatir kawae nya. Ini Aya di kecap Garut. sudah namanya step setung cenah. Nah, urang obat ngomong iya guru, iya. Lain tanya. Mana Cing nanya Hari tuh. hari kegiatan bisa di Candi jawab ngomong deui, candi jawab ngomong deui. Jalan heula sudah. Intermezzo. Narupi ke kedah santai heula sok tacan ngobrol ngopi heula. Sebenarnya sebab itu tacan ngopi. Oh, kode kopi teh teu aya. Dan terus nilai ngobrolna gitu Pak. Seperti panik tapi gitu. Meh teu panik cenah. Waduh, kita jangan dipanggil kopi. Ande kita heureuy ya. Sapopoe mah urang hese minta ka guru di dieu.
Mau bisa pakai kopi. Kena tanah nyawa pas mau udah betul lah. Kita kita apa hari Pak? Kita kita apa dapat demikian gua. Hari Pak. Ada ya soalnya sambo belakangnya. Sambo kan. Aduh. Ada ayat keterkaitan yang sambo. Samok, sete, Ay samok, asli. Sambo teh sana. samok make ek ieu mah. Itu sambo teh sana. Sambo teh Abi mah ketua hansip kan nih. Oh iya mah. Nganggo ek ieu mah. Samok itu mah. Itu mah teh nganggo. Salah. Astagfirullahaladzim. Ngareja. Ai amu ka mana wae? Pak punten Abi mah heureuy Pak. Kamu naon sih? Power jantung batu. Ai mah. dicarekan ngadadak gitu teh padahal mah Kade. Mending ngareja kerek-kerek nanyakeun. tes eta mah ngetes jantung. Teh jantung berarti benar. Berarti sarehat gitu. Rehat alhamdulillah. Alhamdulillah jantung ya bikinan Allah Subhanahu wa taala. Wes. Lamun made in Cina mah geus rajet ti kamari. Jadi sim aing teh iraha rek nanyakeunana atuh kayu dipotongan wae. Di si eta mah kok amak ka batu aya suara Aing teh sebrek rek wae. nanya aing teh kayak Suka dicek aing tong di bawah si eta mah. Ieu mah kesel tadi minta apa sorangan. Oh. Naon aing kargo ngelieur aing. Oh, nu nitip ya. Sanes paketum ya pada tumaros ya abdi mah ya. Pami FKSBB teh ngabentukna FKSBB ya kan Pak Samok teh ayeuna teh kan ketumna ya. Ngabentukna ya FKSBB teh awal muasalna kumaha ta eta? Tiasa jol muncul we FKSBB gitu ta. Terus motivasina ya kangge FKSBB teh naon gitu. Buat didamelkeun ta FKSBB gitu. Kumaha dewe apa? Entong. Kita balik we abah sakalian. Ai kitu mah. Balik we ai kopi geus dijieunkeun malam. Terus panggieunkeun kopi, aku mana ketum teh. Bentuk Ayo mah. FKSBB teh aya jelema goreng patut. Di kacamata. Termasuk Kacamata jeung beuk teh lajeng. Si ngamuk. itu pada ti awal di Entong. Ah, Gila apa ti awal mah. Dari Donau ya abdi mah. Serius. Dari Donau ya abdi mah. siapa tuh yang selanjutnya kemudian bisa kita acana abdi tadi naon ngarewong oke abdi ngahaturkeun nuhun kana pangulemna di sereng-erengan wargi sadayana anu mana jauh-jauh hari pengen tanya kamari gitu mah abdi dulem tuh apa teh Nyata poho deui abah teh. Sebulan Sebulan satu kang. tukangnya. tapi ayeuna ya alhamdulillah pangulemna penginten abdi ge sareng sekjen ieu Tadi ya aya waktu pas libur nih di Alhamdulillah. kita teh. nya. Jadi abi sangat mingahnya ku ayana pangulemna ieu janten suatu kebanggaan lah abdi pribadi oleh rengan ngawaktuan FKSBB tiasa silaturahmi seperti ieu manyangkeun duluran Pak. Eta laras Gitu. Dari pesta mah naon deui da manyangkeun dulur atuh. jadi dibenyeng ku pes mamanya Nah, supaya gitu, panjang. saha wae. Tapi kade saung mah tong step, yo pindah ka saung tadi. Lamun Ke Sinar Jaya. budak pes pamat terkenal ku non setia kawannya. Aya nu Kena gitu. mogok di step. Naon teh aya angkot mogok, beus mogok di step. Halo. Saru aja. Abah ge ketiak kawan yang sieun mah. Ketiak. Heeh, ketiak Ketiak, kawan. sama. Lamun geus ngucur kayak Dikit mah teh gitu kan. mun tadi kitu. Matakan nu lila mah baturan cieu mah. Gareuleuh. Itu rumpul. Tadi duwe Pak Ejen, kumaha Pak Ejen? Dia walar pengen tanya perkas. Oh, siap. Kita tanya walar Iya, atuh. dan Geus Desa aja. serius, Aja eta mah. Wes urang teh geus beres. Nah, penginten kieu sejarahna FKSBB teh berawal dari hobinya. Jangan sadana teh anu aya ruang lingkup di batu jajar rusna, umumna di KBB, jatan satu sama lain resep karena mesin kanan ya Vespa teh ya. Itu FKSBB teh. Nah, di antaranya FKSBB eta terlahir dari tiap klub. Nah, nama penginten aya klub, aya independen dan lain sebagainya termasuk SMG aya di dinya. Oh, eta teh dihijikeun di dinya gitu di Oh. FKSBB. Oh. Nah, Wadah paintennya. wadah. Oh, iya iya. Nah, penginten lambat tahun abdi hoyong nyatukeun sadayana penghobi mesin kanan. Mohon. Nah, baru terlaksana di kepengurusan abdi pribadi FKSBB terbentuklah. Ngomong setasarnya memang terus dibentuklah. Mohon. Kota pertama kita Kang Goto. Nah, enten satu sama lain teh hoyong hiji lah udah dugikeun ka
cenah urang mah ieu boga naon warna ieu, logona ieu, warna ieu, logona ieu. Nah, di FKSBB ieu mah kanggo sementara bukan berarti ngahilangkeun klub. Nya, Masing-masingan ngahijikeun di antarana penghobi mesin kana terus Bandung gitu. tah eta pamirsa FKSBB teh forum kayaknya Forum Jadi skuteris. sok-sokan Forum komunikasi. Sekretaris Bandung Barat. Sekretaris. Sekretaris skuteris itu teh. Skuteris. Skuteris. Forum komunikasi sekretaris Bandung Barat yang si Nul teh ngaganggu aja Kenapa ari batur mah nolak aja ngerti apa nu teu ngerti sebenarnya dia. Orangnya nyaho da tindo bener ngerti orang nyaho. Padahal kan tong dipotong gitu ngomong cek ini sering balik tuh. Urang mah ngadeng deui, Pak. Nah, ketum tapi abdi bade naros ya. Mohon. Ada klub tergabung di FKSBB sabaraha klub. Anu tergabung ayeuna teh dugikeun ka 40 genep Woi, gitu luar biasa. eta teh teu sadayana penginten. Tapi sadayana di Bandung Barat. Aras Bandung Bandung Barat. Upami di daerah luar Masana aya nu lebet tuh maksudna Teu aya. FKSBB teu aya. Kan namina Memang ge khusus Bandung Barat. SBB pami Cimahi meureun benten deui. FKSBB C Cimahi FKSBB C Bandung Barat jeung Cimahi Mana Bandung Cimahi. aya angkot Iya sekian abdi mana aduh anjeunna tidak mengenal lah. Wis mantap. Alhamdulillah abdi janten teu lobat lah milih robot ya, sekian teh betul. gitu. Ini namanya serbot ya. Ya robot ya. Wahyu Gayung teh ya. Abdi selalu berdua Pak. Plastik. Lumayan kasih kita nih. Si Lu berdua, gini, Ki kemana-mana teh Kayu, bareng we. Udah keren Tapi jarang lo bener setiap organisasi anjung sekjen teh bareng begitu. Ya, aya sih Boga sekjen Siki Kanyu. Mana kita mah babarengan we Lain. kemana ya, Mbah. Ya. Teu meunang nyebut kunyat kanyu teh teh. Ada eta Apaan uing mah menyepertikeun. jorang saya ngomong konyol kayu teh eta teh mang ulum Sok aya istilah kasar, kasar ya, Bang. cenah gitu. Jadi beda artina. Sanes ai ieu teh sekjen. sekjen. Oh, sekjen apa ketunya di Beres. FKSBB tuh. Namanya teh mesin gayung. Ai dia apaan dia cek ketum mesin gayung cek cenah. aing ge si beungeut aku cek kopi jadi kieu cek Pak Ustad oge jarang aya ketum jeung sekjen akur di Cimahi mah aya sekjen jeung ketua teu akur aya Aya eta nya. aya eta teh Loba. loba Oh, eta mah heueuh nu di Cimahi mah kitu nya. Bener, Iya. di situ Oh, beda jalan beda jalan. Beda ide, beda jalan. Ingatan Beda tujuan nih gitu. nanti wani mecat Oh, ieu teh kan keur ngadongengkeun FKSBB bilang. Punten ditampi. Apa Usah tampi punten Biar ya. meso we eta mejen mangga tuh mohon abi mah Oh, tuh jadi lu kahuap emang ah. mangga eta teh asbak naon Gitu. Mangga ayeuna sekjen ya. Salam pangwanohna. Mohon. Mangga lajen. atos Atos Aku kumaha jen. Oh jadi kitunya tadi teh naon? Oh tacan. Oh sok atuh. Sok naon anu tulasin ka abdi atuh, Bah. Acan. Jadi kieu. Da sejarah OPM di Mohon. kan panjang lebar lah gitu. Karena saya sejarah mah. Ah, da ieu mah. Diangkum ya Ya. pembahasanna atuh. Jadi ai ieu mah istilahna ya. Supados FKSBB ieu kan salama ieu seueur nu ngadangu FKSBB nya, seueur nu ngadangu FKSBB, tapi aya nu teu paham naon FKSBB cenah. Anu nah makana sim kuring teh ngulem lain sim kuring nya, sim aing meureun nya. Ya. Sim aing teh ngulem, sim aing teh ngulem da paketum ka di Are atuh FKSBB. boleh mah Oh, jadi lain ngulem atuh naonnya teh? HS. HS. Jadi sim aing teh HS supaya paketum ka dieu. Jeung ejen. Euy da tuh cek sabah ulung HS cenah. Oh, satu penting kieu obrolan teh. Tapi jadi penting. Itu Nya. Jadi kieu wing ge nyaho. jago no diagonanya mah tuh Urang teh kamari maca di nu berita. Aya beritana. Kamari teh basa nu naon kamari teh poho deui. oh iya teh aning anu bakti sosial Bakti sosial tah maca sen. Di mana nah seueur sosial. Tuh, Coba sih di mana anu bagi-bagikeun rana teh geuning Oh, eta mah dipinang mogok ka dieu teh eta mah. aya mogok ya Oh bener eta ya. aya mobil ngosot Mobil ngosot lain mogok bener aya teh mobil ngosot yang berita ge asup ka nu berita eta. kita balik deui
Ejen teh naon gitu tah abah teh tengah. Ente jami, bah, ejen teh. Lain Tapi siki. geuning tadi gayung cenah. Cek ketum gayungnya tadi. Lain urang ngarengna siki tadi teh. Tuh, ieu siki ngali sebah lu mah. Segi naon tadi? Harus selangkangan aja. Curiga tadi bere aing. Guys, normal. Aing resep kanu siki we teh normal. Geus normal. Urang mah resep kanu beulah eta. Sanes. Ieu. Sa namina Mang Gayung ya. Gayung. bro ya. Ayo gayung siuk. Mang Gayung Sisiuk. Mang Gayung jadi Mang Gayung Sisiuk. Mang Gayung teh pan ejen nya. Mohon. Pak Sekjen, sekretaris berartinya. Wah, nyahuannya kan macan berita teh tuh. Apalan uing mah. Sekretaris. Mun we gitu gara-gara. Oh, atuh cicing Karunya, dia urang teh pura-pura pinter, Pak. Ya. Heeh. Sabaran nama teuing urang teh. Kita ari Pak Ejen ya. Nah, bet kersa jadi sekjena Pak Ketum tah. Ya, aing teh nanya ke teh goblok dah aing teh. Itu teh we atas kesamaan ideologi Mohon. hobi di Vespa dengan jiwa yang solidaritasnya tinggi, jadi terbangunlah gitu. Saya ditunjuk dikasih amanah oleh ketum menjadi sekjen ya, beren kumaha carana setiap SDM nu aya di insan skuteris teh bisa terbangun oge. Urang mah silaturahmi we nya. Jadi eta kedah motor Vespa hukum kadayana kitu nu gabung. Ya berhubung Mesin kanan yang penting mah. Pamis aya satu mesinnya di kanan. Bisa lihat, Bisa mesinnya di Yang penting mah bisa di step. Lain tuh Sesuai judul. Sesuai Lain. juga. Tuh saya mah mesen gayung, si gayung, yang sekian. Mesen gayung si gayung. Ini pan gayung. Gayung bisa jadi sekretaris aja. Itu mesin bak we itu kagak politik. Ini jangan ieu Ame akur. oh me aku. Tadi Ngobrol naon sih? Wah dipesen gitu Itu Vespa teh. Nah, Abdi mengatur program kerjasama dengan mitra koperasi, diadakanlah kredit Vespa. Indonesia nomor Bisa aya. emang? Oh gitu. Bandung Barat, bisa aya di FSW non teh aya gitu. Bapak di Tasik sanes. Tasik. Pay letter gelin orang Tasik bisa. Gayung barang gayung, kamu tuh disuguh. Lah lagi ada gerem nilam. Kan iya. Ya, tamu heula di mana-mana oge nu ngopi mah, ieu mah. Bae antep ke anu lagi wi. Kreditnya orang Tasik kun. Nah, jole. Karena kan orang Tasik gitu di sana mah tuh. Punten ke orang Tasik Indonesia. Aku pilih gitu. Oh, si Akang ieu ka mana wae, Akang? biasa di Payun. Aya tadi. Tadi ge aya. Kayu, Pak Ketum ieu mah spesial rada haneut ieu. Itu asal menarik gitu, aya kredit Vespa. Oh, ngali aya Anu ngirim di pap. saya ge. Budak ieu masuk colina ada Kreditnya ada Langsung ganjeng. ngurudung, ayo langsung ngurudung ka dia. tong borok kredit Vespa ngadengi kredit Baskom sih eta. Panggulana. Anjing mana aing heula teh. Busia. Jam cepat. Dulu ngobrol teh kepada mah. Ampun. Baca tak terasan kumaha kredit Eta kumaha ada kredit Vespa teh. Ya Dan- dari hasil kita diskusi dengan ketua umum dan rekan-rekan pengurus, ada dari rekan-rekan yang dulu insan Vespa yang Vespa dijual lah karena kebutuhan ekonominya. Apalagi akhirnya kan Vespa itu harganya punten jeung tanah oge insya Allah pasti habisan tanah. Pas susu. Oh, susu. lagi tanah Pas teh. susu. Nah, dari ide eta, gagasan dan diskusi eta tercetuslah gitu ide bagaimana kita kalau bermitra. Setelah kita jelaskan dengan ketua koperasi. Nah, alhamdulillah kita didorong, disupport oleh koperasi CTA Cahya Tarum Abadi. Oh, wae hargana geus 750. Kaca spion mah 500.000. Ari busina aya meureun 1 juta. Busina mah sarua meureun. Aya 1 juta. Aslina Asli. busi hungkul. Busi unggul. Sabok busina jeung mesin Sampai aku eta teh nya. si eta katipu aja. Aing ini atau Komen aing katipu. Karena serius. habis biasa sih eta mah katipu mah. Biasa Panas ku aing didengi. Ya kali-kali tong anu jauh ati teh. Benar. Ada nanti ya bisa juta aduh ali sabok.
aya eta oge. Meser busi 1 juta, Ya, angsulna sepeda. tong boroning busi 1 juta, korong bisa hargana 1 juta intinya. Sekarung. Si eta mah kilo anjing. Si eta mah untuk korong bool. Tapi jangan heula. Bener. Sekian. Wah, bahaya. Iya, otak urang mah ya di dieu. Ada jabat dia. Mata si eta mah lamun ti satrok geger otak. ABG hoyong ieu PKSBT menjadi barometer, bukan hanya satu program saja. Contoh divisi tata usaha bidang otomotif, nanti bisa disurvei kita sudah mempunyai 4 divisi tata usaha bidang otomotif. Yang bagus. Soalnya kan hari silaturahmi mah daya batasanna nah. Ya. Kumpul Kita di mungkin Vespa, nanti bisa gitu. direkomkan di Cimahi itu ada Cimahi Wisnu 1, ada rekan-rekan. Mereka pun menyebutan berkaca dari kita gitu. Kita sudah masuk ke Kemenkumham legalitas. Alhamdulillah status tempuh. Disputpar, bahkan sekarang strategi teh Disperindak. Karena Oh, di situ Disperindak, kita iya. kan di bidang otomotif itu bisa nanti untuk pengadaan pelatihan, untuk pengadaan bengkel-bengkel lainnya. Tujuan utamina oke di antawisnya kami membentuk Vespa ieu tong sampai ya Vespa teh dijual keluar untuk melestarikan. Betul. Ada. Kita melestarikan. Jadi kudu dimulai Vespa teh ku urang. Nah, sejarah Vespa-nya. Sejarah. Sejarah kemerdekaan. Biasanya Vespa mah udah memang sejarah pisan. Makanya aku nonton Bisa Vespa di luar, sudah Vespa mah tiap tahun mah keluar kena ingal bah. Tahunnya. Oh bebek di mangan keluar tiap tahun. Hari Vespa Matic kira-kira teh salabat teu? Da eta ge sami Vespa. Ya kalau silaturahmi tiasa wae. Pan pria sejati oper kiri di oper gigi di kiri itu pria sejati. Terus dina cokon. Kiri karena pria sejati. Berarti aku teh bencong. Coba aku Jejak. di kiri. Di kiri kan. Kiri kan? Berarti anu kabayang mah anu make Matic ku Ya, gigian. gigian. Urang Ompong pan. Kita. Kasih bagus gitu, geus terus gitu. Makanya jadilah pria sejati, tapi montasan Vespa jadi pria sejati. Soalnya enggak oper gigi di kiri. Tuh, tangan kiri gitu. Mun kuplingna hungkul atuh rem atau di kiri, tenan naon rem di kiri. Dia sejati aya. Aca ada Amin. metik masuk ulah. Eta mah maksa. Si mah maksa wae nya. Emang gigina ku remote. Wilayah benten komunitas gitu. Bentang Namina. Benten Selatan benten, Cimahi benten. Misalnya upami di Vespa mah setiap acara saling mendukung mana we sami. Cuman ada benten nami lah. Beda bendera, beda klub pasti saling mendukung. Tapi tetapnya pami aya kegiatan di wilayah di luar Bandung Barat, urang mah tetap ngahiji Tetap paitanya ngahiji. PSBB mah nya. Luar biasa. Luar biasa. Eta Beda bendera itu jadikan permasalahan kan kebanyakan beda bendera. Oh si imah kieu sih mah. Nu sanes lah mari Ya, sobat nya. Sampai tempur kumaha. si anu Insyaallah ratusan ribuan bahkan puluhan ribu ratusan ribu bendera anggota ngahiji insyaallah di PSP mah tabir sebenarnya gitu. Tapi pami abi bade naron eta Vespa anu bana geuning aya 10 geuning kumaha itu. Nu acok mamawa Ekstrim. rintah gitu. Nyata pengen Vespa naon aya gitu. Supaya teh nuju, ekstrim. nuju jadi bahan kajian kita jeung para ketua oge dan mendiskusikan terkait adanya nya punten ai paripawas sama asa ngabauan gitu nya. Walaupun dia bahasan tadi kembali mesin kanan gitu nya, dengan dalihna mesin kanan. Tapi ada beberapa oknum saya bilangnya ya, oknum dia itu mengatasnamakan Vespa, minta-minta di pom bensin. Oh, Nah iya, itu yang itu, kita itu jadi kita bahasan. membawa saya tanya nya. para ketua yang bagaimana di Bandung Barat agar tidak ada. Ya kita punya strategi di edukasi. Dirangkulnya luar Diarahkeun gitu biasa nya. eta tetep Bukan. Biar Bau oge dirangkul ku Vespa mah. bener. Karena sejarahnya dulu nya ayana sampah ieu ku anu ayeuna mah benten. Nya, Aya dulu mah anak-anak ekstrim dulu sampahnya dibawaan di nu Vespa terus dibuang Dibuang ke tempatnya. tempatna ta eta Dulu luar mah biasa. gitu. Mata pantas dijadikan ketum oge. Iya. Nya memberikan contoh yang Jadi baik. memang benar kadang-kadang ngaran jelema anu ieu mah kudu hitang. Kudu hideung. Hitang we tanah hideung mah didinya tingali Bener. hitang. Inisiatif maksudnya teh gitu. Kegiatan mewakili tiap klub nah
untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Itu dari tiap klub itu satu klub ada yang punten regisnya sampai ke 480 paling alis. Kayak sampai ke punten klub senior mah terus agak Ribuan. 4.000 4.000 sabaraha, 5.000. sampai nomor regisnya aja upah meninggal di Vespa aya nomor regis Ya, sekian ya. itu tuh Iya. dia ke anggota sekian ribu. Oh, eta teh nomor keanggotaannya eta teh. Nah, kita pun mengantisipasi untuk kita mengkoridorkan dibagi-bagi mana anggota aktif, mana anggota pasif. Nah, ya alhamdulillah anu tos lebat mah kemarin lagi 6.850 genap. Waduh. Nah, anu paduli. Ya, Jadi ya. kuduna dina sataun teh aya sabulan lah khusus make Vespa. Oh, Jadi khusus jadi jelema kudu make Vespa we kabeh dina sataun teh. Jadi waktuna ti geus adzan subuh nepikeun ka adzan magrib. Atuh budak leutik kumaha setengah poe nepikeun ka asar. anjing itu na. Jadi lamun anu kaliwat make Vespa poe eta bisa dikodok. Halus ya aing. Cing aya bedog teh. Ini ada serius. Ada pisan eta ide anjir. Itu orang bagi-bagi gitu. Jadi kurang budak. Boga dagangan ayeuna amun teu era digital mah hese pakai Vespa. Nah, jual Secara suku langsung sampai ke jalan. lain. Kita membantu tempat wisata untuk dipromosikan oleh tim, terutama yang di pedalaman. Misal oge abdi ngulem ka rekan-rekan sadayana minta Khususnya di dia. kegiatan ieu nu aya di Bandung Barat, insyaallah dalam waktu Agustus atau September ini kita sedang menyusun program untuk riding ke-6 mungkin Pak ya, pembentukannya ke-6 untuk mempromosikan tempat wisata yang ada di Gunung Halu. Pastinya belum Vespa ge nya nepikeun kata kabagean 4.000 ngaborong si emak. Udah belum buka pikpak si mana terus setengah matang karena brus mahal sampai buka loker sih mau ge dipikeun buka lowongan kerja si emak Ada si manya. dibuka cenah karyawan yang ngadonan bala-bala lalamora Itu ya, kalau di Bandung Barat tempat wisata banyak ya. wah Oh, Bangga kita siapa ya? Benar. jadi apa sih mereka membicarakan stakeholder. Sebenarnya kita itu stakeholder. iya betul. Setuju ini. stakeholder teh nah Kita harus misal dengan stakeholder yang ada. Nah, itu jadikan kita we anu berbasis masa ieu teh anggap we kita teh rekanan gitu, rekanan tuh stakeholder. Membantu mereka. Tapi bantu kita juga dong kumaha carana ieu. Jadi saling memanfaatkan dan menguntungkannya. Matak saya pensiun teh capek leulempanganana saya teh. capek jadi nu gelo Jadi nu gelo teh bener capek leumpang. Matak saya mah pensiun dini hari teh. Jadi nu gelo teh. Ayeuna mah geus lembek deui, Pak. Baheula mah geus heuras gitu. Baheula mah heuras gitu ya, Pak. Oh, Ayeuna mah geus lembek deui tuh. Istilah telempang. Blentrang ditafal gitu. Dupi yeuna upami hoyong aya anu silaturahim ka mana? Kangge sekretariat, Mun, mun. insya Allah kita pas nembe 2 wilayahnya. Ya. Sekretariat utama di Cikandang, RT 3 RW 7 di Bajumron. Baju Yang ada bengkel pos Pak di depan. pinggir jalan. Pinggir jalan sebelum anu mau Jalan di jalan kiri, teh geuningan motong jalan katen Abah. Tambal ban eta. Nah, pinggirna belah ditu saeutik Tambal ban si Pak Adam kan. nya, belah dituna. Apa tuh tambah mana? Paling dinya Serta terus saya industri. deh paling nu deket BTS aya Sarang di anu Citarum. bengkel Kita alhamdulillah difasilitasi oleh Dewan Pembina kita, kebetulan Dewan Pembina kita juga Pak Letjen Ang Gunawan, Pak D, dengan hobi mereka juga hobi dari itu. sewa panel. Dari hobi awalnya. Terus Pak Letjen Sugiono Pasif dari hobi mereka juga. Tidak ada di kita tidak ada jabatan apa di Vespa mah sama. Sama rata. Luar biasa oge nya. Luar biasa oge. Ternyata ya FKSBB teh dengan saukur ngaran komunikasina hungkul. Nya, tapi benar-benar dinu komunikasi ieu bener dilakukan, bener diberdayakeun dinu komunikasina antar sesama teh nya antar sesama penghobi Vespa nya di Bandung Barat. Dia khususnya di Bandung Barat paling tanya. Bandung Barat.
Oh, mudah-mudahan ini jadi motivasi kangge wilayah-wilayah nu sanesnya. Model di nu enak giat-giatna kan. Sosialna jalan, pemberdayaan UMKM nanti ayahnya UMKM kita aya. ada skup skuter Tuh. kopi. Oh, aya skup eta. Skup namanya skuter kopi. Skuter kopi. Jadi Mangkalnya ada gede. skuter dengan ya untuk kita lagi membantu pemerintah ya. Nya. Orang ngopi bener di eta di mana eta? Daripada Di BBS. nganggur, Iya, Vespa orang modif ngopi politik, kayak ditu jualan kopi BBS ya. di BBS. Wae bosan itu. Angkring di ditu. Angkring di ditu. di ditu. Orang kopi di ditu. Heureui jongklokeun di dinya mah. Kopi ya. Kopi anu eta teh ya. Kopi seduh. Kopi seduh siga kieu. Mohon. Barista mah tos aya siga nama nu kadu Vespa barista ge tos aya mung cacan ngadamel sespana beureun. Da kana nama Eta memang di Sespan sebenarnya. di sespan sadayana. Vespa bisa Dah, eta oge eta kopi teh berarti barispa eta. Oh iya betul. Barispa. Kita pemberdayaan teh Benar. bukan putar misalnya suku ada skuda. Suga naon eta sugar. Gorengan. Oh. Kita tidak melihat laki, Kade eta. laki perempuan. Ayeuna mama jangan bisa. Itu Maria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.